terus dia depan aing nyasar di dia. Aduh. Astagfirullahaladzim. Lain kumaha gitu ya aing. Aing euling nama aing ngajlot tubuh aing coklat ragag. Ih. Astagfirullahaladzim. Samping kumaha gitu, Bro. Kan ibu warna. Ada bau hasep kieu mah. Jalan kieu perasa aing itu mah. Atuh ieu mah samping mait meureun dekat lunas dong kieu. Dan aing mah jalan kieu bagus. Serpa merek jadi berubah warna. Kumaha geus kieu cara kanan aing kieu merena idah. Aduh, Siti. Berarti ieu samping bener lain samping sembarangan dak. Pantesan demikian lagi ngiles harita anjing bikin samping ieu. Coba jajal dikun kitu nya. Nak jajal deui ku aing lah ieu. Sugan berubah aing. Ngesibel kena langit-langit aing tadi datang. Bukan bae jadi naon bae di Iron Man tah bae jer teuing. Jajal ku teh batur bisa ku hilak-hilak heulang ieu dah. Oh, sadak di dieu mah. Jajal lah ku aing. Parang saing keur hari tadi aing makan hari kieu kencangkeun doang tapi dah. Berubah. Gerak berubah. Bisa ngerem. Jurus semanggoyang. Apa itu berfungsi-fungsi samping? Bisa ngerem. Nak ngajalat nu gede yang enak ngajalat aja lah. Bukan bisa gede baeng doang non bae iber. Baik rendah kia, ini wagok ngajlot tengkal jurang. Si keper, Nurhim, bisi dong. Lu angkat tuh anjing. Satu, mau endah kira-kira nama matak pai kula agak samping ya, kudu kepanggil jeung tebogana. Hal yang kira-kira nama aing, lain mah ajaib dia karena ngebalayan ke aing. Iya dibikin ke inung aing, mantep pai inung aing tuh ya mah ku samping dia. Mau endah ku aing di samping, cahapek. Kabalaikeun deh. Aing. Budak nyeri di irung aing kecogok. Terus hayang samping urusan agak aing mah dia ngabalain ka aing irung aing hampir aja ka dia. Terus titing bedinya dia mau lain. Terus lah mending balik. Aing. Geuna dari samping nangkot kana punduk aing. Manta aing mah dia ketreuwas samping dia. Manta aing mah dilalai naon nangkot kana punduk aing. Ilu deui yang aing dia. Aing. Kalau mesti hayang urusan lagi jangan balain ka aing. Picin kawat kau mau dipicin meyakin am kuang iya. Kita meren lagi oh ngesnila seneng bikin lagi. Mau enang sih mau koin bawa burung aja nama. Sisuhan sih rada sengit. Tanyakan kana meyakin aku aing. Ya silakan nama aing sieun. Balik emah, imah. Rehe amat ieu HP alabatan kuburan. Sayang amat kacara si bararudak. Haru ieu cuaca ongkoh dedem tapi pararana segi emang guru bae. Oh, di dia cari Ismah Adem. Kemana si ayang beb ngomong nama anak-anak kak cuan raga. Ih, mau endak ya ku aing kudu siar di sini tak kapang bugang-bugang na acar. Kemana orang nyari jelema teh lah? Yang boga samping. Aku udah di mana kapangnya? Oh, boleh dah eta. Kumacara lagi pokoknya mah kudu timu. Yang boga samping. Wah, sorot aku dia pokoknya mah. Cong-cong. Atau kapangnya udah di mana? Buku poho aing. Pokoknya mang celah mun kapanggih. Gibas bae. Hantem. Ayo mending siar bae bener. Mending gitu bae. Oh lah. Butuh aing kita kana samping. Jeung meme pare. Kayak belum isuk bae. Kamana gitu dia? Hanya nak marban kotok lah aing. Kotok dicok dengan ngeunah henteu. Aja hobi. Aja dia ke mana? Aing balik holan. Marban kotok. Heeh. Jadi orang lanjut isuk. Aduh. Geus kurang bae heula. Duaan bae. Heeh. Oh, dari dia lah burungnya. Heeh. Aing nak marban kotok lah. Oh, burung gede bae nya. Oke, duaan bae. Kayak ketemu kayak sampur bae yang punya. Disamper kek. Ya. Heeh. Aing balik holan. Alas. Isangan teh baolna. Motor di ojol kencing cau. Eta mah ngarepokeun ka aing dasar aing teh boga duit. Kilo ojol kencing tongkol. Sarua bae jeung bohong. Pelak-pelak laukna. Capek aing dia mah. Oh, mana cewek? Itu jelema kitu dong cewek. Sampeun tah aing sieun aing nyong. Teu kitu. Oke, jelema gede si dembe. Dia toel.
galak sungut. Atuh galak-galak neng kami mengenanya doang. Bisi eta bae nungguan nanam bae nungguan manuk. Ih, dari loba omong penyaing ke pusing. Ngomongnya jangan gawa ngadudan aing sih. Iya. Nyocok soalnya lo kemarin. Penyaing aing ke pusing. Aing kadep kapila aing. Jadilah aing bari pamikiran mengadeng. Karena seuki jahe aing jalan ieu teh nya. Ya. Alhamdulillah jalan adi eta ge telek ditoong. Sejah heueuh budak ieu jalan radinya ge telek diurus paling disiram ku cikih batur. Jalan aing mah. Misalnya yang dia capek tadi gampang baik. Tarik isaan kena beti kayu gede nak. Ayo naon minyak gede amat. Juga nih tuh ya nan baik. Jadi duit. Itu hirup. Terangkul awak manting. Kemana deui aingnya anu merah samping ka aing. Aduh hungkon ditanya ta arana ge teh nyaho aing dina. Muntah mah aing minta aran Facebook nah sugan bukan Facebook. Aduh, yuk masih man aing ngalapakan ribu penyiaran ya. Astagfirullahaladzim. Kainan jangan nyaran mamangnya. Atuh gaweana ngomong mah eta jual tinggal kayu kitu kaget kami. Ulah kitu mang. Pada teh papangnya krees kan papangnya ngajawalahkeun kitu. Di mana kitu mamang? Atau nangan mamang mah tengah nanti kudu cacapeanan ke dia itu. Pokoknya mah serate be, kayak mamang datang di mamang lagi. Serate kumaha di mamang mah. Kami teuing ser-seran bae teh jauh bae teh panggi-panggi. Atau ngahaja bae mamang pernah maka deuleu tika jauhan oge, amun ujang nyaran. Cuman ngahaja bae heula sina capean heula. Lain ja abi mah ieu nyaran oge. Tadi ge. Eta masalah samping teh anu dibikin kumaha kitu eta. Abi dibawa ka luhur langit. Meus lamun ragagna mengenahan karena kasur karena cai gitu bae. Eta mah nyangsang karena coklat batur. Atau eta mah jangan sebagai contoh bahwa eta bener-bener gitu ngebogaan makna. Cuman mamang eta salahna can ngabejaan carana. Atuh boga abi ge hanyakeun eta tamang tah. Hanya fungsina eta kumaha jadi bere beuteun nyaho ginaon bae eta samping. Cuma mau ngabejaan eta kitu teh jelas. Mikeun beta kami. Oh KDW jang. Pokoknya mangke yang tepat waktu pasti ku mamang dipanggilan deui jang. Oh burung mang. Tuan tadi panggilan deui teh mang jang kapok ieu tadi ka luhur langit datang ditu. Haji ku ada mamang ieu bisina ka mana bae gitu ulah. Eta ngilas-ngilas gitu jadi share negati untuk buka aran Facebook, share Facebook nang ke. Boga Facebook. Bro, Facebooknya zaman mamang mah wah nukar itu mah. Oh. Wana mangke geus tepat waktu ke dibejaan ku mamang carana. Serhate berarti nya. Oh deh bae. Mang. Tuh, saing ge, sauh di bae pan ngiles di bae. Aneh aing ngoblok. Akal kayu meureun eta awak nama sebenarnya mah lain jelema. Mang. Oh, gimana blok? Dua nantapan akar, Mang. Aku mah ieu asup ka kayu kieu jelema. Atuh ripuy mah aing teh panggihna kana kayu mah. Terus lieur aing mah. Yang semua kudu timur teh jelema. Balik aing mah. Asup jero kayu di kanan. Daripada nurutkan si budak mata jarolas mending diem aing ngopi ngeunah-ngeunah. Mending nyen kopi lah. Ngopi tak dirasa. Aing baringu di Makilaga. Nyage boga samping ajaib aing teman teh nyawa fungsina atuh. Deung nangan aing boga ge. Aya nu mikeun teh jelas kan. Jadi gongseng atuh pandang kayu. Oh, bae. Aya nu merek kitu sapakna. Entah merena jelema asli. Yu kumaha sih aing merak. Ting kubating aing nu ngagebogan di atuh nu kumaha aing eta. Da keur dikeuman ku nya bau. Aduh aing. Paling gak aing make jurus 1000 langkah kitu nya aing. Paling mabur aing lompat tapi aing boga di bejaan eta kununyeun nomor samping ke aing cenah lamun serhate sok aya coba enak ser-seran ke hate aing aya moal teh eta ci eta ngarupana gede getok kita mah sugan bae ulah dak ngarupana jelema di bae jelema mun rupa asina mah teh ieu nama mah teu rubak ieu teh ieu nama longgong seng gitu
tapi kan gitu-gitu amatnya. Ya judes. Bikang mana? Anu tadi teh. Dia ngomongan bikang dibalangkan dulu dah kau yang kecai. Lain heran bae aing mah. Bikang dong kudan lu. Bikang dong kudan ini udah ngomong. Judes. Stres banget ya hapur tah. So aing Kaduhung nama. kaduhung tadi kayak di geroan ku aing. Sugan Lireng aku aing numukulu dia. Oh. Aing glut aing wan nyiar nu boga samping aja itu. Oh. Nges saya orang grasiar aya teh mah gerak gelut. Sai. Disorok dah ku aing. Ayo. Kayak itu sah. Mana? Cangluk besarangan bae. Makanan enak. Eta meurnu boga sarung teh nya. Bayangkan cekek ku aing baheung. Woi. Dong kudan ini bae dia banget. Saha? Tadi ya. Boy mana? Aing diuk bayang. Eta lain nu boga sarung ajaib teh ya. Coba nalo Dong tungul. Dia lu dong anu petek-petek kena bang aing. Lain ini mata butut. Aduh, lain. lain. Dia. Banget dong ngongkor kebo dia. Sesapari setoa. Jadi yang ngalunjak amat siat aja kena tonggong aing. Lanjut. Itu dari ya? Jawara. Ah gitu dari Jawara mana? Jawara mana bae jawarnya? Dari edoknya ngaku Jawara. Wah. Dia nyuruh Jawara tadi. Oh, kan dia. Bing, korek dia banget yang itu ngaku Jawara. Tonyok. Oh, aing marem kalau baturan nu kena. Si kulo kena wah aing. Mareman dia. Ing, Jawara angko dan nonton ke baturan. Udang. Nah dia tuh kena. Aduh, huntu. Tolong cuma murag. Dia orang beli grip obatan. Ajar di bok aing. Tertarik main katanya ku dia. Sang belajar dia tah. Ajar di itu situ tuh. Oh, gara Setoa saya. Atuh dia bantuan aing ke buku-buku ya ya. Disabat merokoknya tahun tuh. Dia nang tangan aing dia. Ger pantai ke aing gara ya. Dia mana tage ngelawan hiji, gelo-gelo teh yang perasa aing gelut. Enggak saja rayu. Geus kade aing ngahajar. Oh, tepan dia balitik. Dia ngelawarakeun Ngajar ku aing tah. Jadinya nangis. Lahar teh makan alungan budak kampura. Tengah aja aing salah sasaran bae. Tenan dia makalah ngajaran aing. Maaf dah buka aing marah kana alungan sorangan lain eta. Aing teh mana ngajar saya eta. Kira yo. Tua yo. Atuh berangkat gawean dari ya. Kira kumaha kira yo. Kira. Marem eta. Kita ke bunglon. Tusuk ke satu mana.